ragu-ragu pak kowe pegawe wa mudrobaka hatta yatiakal yakin gerang abdi ke pangeran anjeun sehingga datang ke anjeun yakin. Dina urusan pangabdian mah mun ujang teu ngeureuyeuh sorangan mah menang bagean jang teu bisa diwakilkeun. Teu bisa diwakilan ku kolot, teu bisa diwakilan ku pamajikan, teu bisa diwakilan ku anak, teu bisa diwariskeun. Mun kolot ujang beunghar ku harta eta mah bisa diwariskeun, teu kudu kulit, teu kudu berjuang, teu kudu kerja keras, nyaho-nyaho ujang teh beunghar we sababna pawarisan ti kolot. Tapi mun kolot ujang beunghar ku pangabdian, ganjaran tina pangabdianana teu bisa diwariskeun ka ujang. Yakitu deui mun sabalikna mun kolot ujang doraka dosa tina kadorakaanana teu bisa diwariskeun ka ujang. Wala tajiru wajiratu wizra uhra. Matak mun teu nyorang pangabdian mah meunang kayakinan. Kumargi kitu sanggeusna orang iman, sanggeusna orang percaya tuluykeun kana amanah, tuluykeun kana gawena supaya naik kana saluhureun iman. Naon saluhureun iman? Di luhur iman aya yakin. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yakinan billah. Jadi iman heula tina iman ningkat kana yakin. Naon ari yakin? Al ilmu alladzi la sakama'ahu, kanyaho atawa pangarti anu teu dibarengan ku ragu-ragu. Eta cek lugot. Jadi teu sarua jeung iman. Yakin mah saluhureun tina iman. Nu yakin pasti iman, tapi nu iman centang tu yakin. Jadi di luhur iman aya yakin. Ari iman mah percaya. Contohna ujang teh percaya yen telap ilmu teh merupakeun perkara nu diwajibkeun ku pangeran ka jalma-jalma anu iman. Kusabab kitu tuluy ujang ngincing ti imah ujang ka majlis, niatna rek telap ilmu. Berarti ngincigna ujang ti imah ka majlis teh atas dasar naon? Atas dasar iman. Tuluy di majlis ajengan mere nyaho ka ujang ngeunaan hukum-hukum Allah, samisa ngeunaan perkara-perkara nu dijanjikeun ku Gusti Allah. Contona sing saha jalma anu tawakal ka Gusti Allah, mangka eta jalma bari dicukupan ku Gusti Allah.
sing saha jalma nu bersyukur ka Gusti Allah mangka nikmat nu aya di eta jalma baris ditambahan ku Gusti Allah. Sing saha jalma nu takwa ka Gusti Allah mangka baris dibukakeun keur eta jalma jalan kaluar tina satiap kasulitanana, jeung baris didatangkeun ka eta jalma rejeki ti arah nu teu disangka-sangka ku manehna, jeung saterusna. Eta teh karek sabatas kanyaho beja ti ajengan can jadi keyakinan, karek sabatas percaya. Tak kalau banana orang teh karek nepi dinya can nepi kana yakin. Buktina wasiat-wasiat, ijazah-ijazah ti ajengan ti kiai anu sumberna tina Quran jeung hadis ditarima mah ditarima, dipigawe mah dipigawe, tapi teu ngadatangkeun kayakinan. Naon sababna? Lain salah kiaina, lain salah ilmuna, sababna nyaeta dina diri urang aya panyakit. Di antara panyakitna nyaeta ragu-ragu. La sabihu imana man amalu masakin, teu sah imana jeung teu sah amalna mun dibarengan ku ragu-ragu. Mata ku ajar loba jalma nu bertanya-tanya, dipigawe mah dipigawe tapi naha karasana teu saperti nu dicaritakeun ku ajengan, nu dicaritakeun ku kiai. Padahal eta nu dicaritakeun ku ajengan jeung kiai teh eta teh ayat-ayat Quran. Dipigawe mah dipigawe tapi naha buktina teu saperti nu janjikeun ku ajengan. Padahal nu dijanjikeun ku ajengan teh janji-janji Allah dina Quran. Gituin. Ayeuna kumaha ngubaranana? Mun rek ngubaran gering jasmani mah saperti borok misalna minta resepna ka dokter. Dokter naon? Dokter jasmani. Sarua mun rek ngubaran rohani ge minta resepna kudu ka dokter. Dokter naon? Dokter rohani. Saha dokter rohani? Nyaeta para ulama, para aulia Allah. Lamun ngeunaan panyakit anu tadi, nyaeta panyakit ngahalangan antara orang jeung kayakinan. Kusabab aya eta panyakit orang teu antel kana kayakinan. Kudu kumaha ngubaranana atuh kasep kudu kumaha. Di antara ulama anu mere resep keur ngubaran panyakit nu tadi nyaeta aya hiji ulama anu gelarna Hujatul Islam, jenenganana Al Imam Al Ghazali. Teka sauran anjeuna mun anjeun hayang jadi jalma anu yakin, ari yakin ceuk syariat nyaeta pangarti nu teu dibarengan ku ragu-ragu, sedengkeun mun ceuk hakikat nu dimaksud yakin teh nyaeta ru'yatul iyan bi kuwatil iman, nyaeta ninjona hate make kakuatan iman. Jadi cek resep ti Imam Ghazali, mun hayang jadi jalma anu yakin kahiji jalisul mukinin, teangan ku anjeun jalma anu geus aya dina makom yakin. Teu mun geus kapanggih eta jalma teh barengan ku anjeun, hartina bermajlislah kamu dengan dia, dengan orang tersebut. Tuluy lamun geus kapanggih geus liuk babarengan jeung eta jalma nu
nu kaduana wastami'u minhum ilmal yakin, belajarlah anjeun tentang ilmu yakin ka manehna, dengekeun ku anjeun, regepkeun ku anjeun, catet ku anjeun, lenyepan ku anjeun naon rupa pelajaran nu diajarkeun ka anjeun, cangking ku pikiran anjeun, tancepkeun dina hate anjeun ulah nepi ka poho. Nu katiluna wa wajibu ala iktida'i bihim, tuturkeun turutan tekad ucap lampahna eta jalma ku anjeun, mangka anjeun bakal jadi jalma anu yakin, bakal ngalaman seperti nu dialaman ku eta jalma, bakal ngarasakeun seperti nu dirasakeun ku eta jalma, sabab tekad ucap lampah anjeun jeung eta jalma akur. Jadi ujang bertekad sakumaha manehna bertekad, ujang berucap sakumaha manehna berucap, ujang migawe saperti nu dipigawe ku manehna. Mun kebenaran nu dicaritakeun dina Quran ku manehna kaalaman, ku anjeun ge bakal kaalaman. Mun manehna ngarasakeun naon-naon dijanjikeun ku Pangeran dina Quran, anjeun ge bakal ngarasakeun. Eta menurut resep ti Imam Ghazali. Mun anjeun hayang jadi jalma anu yakin, eta ngaranna metode ittiba. Loba jalan pikeun meunang kayakinan teh, eta mangan salah sahijina nyaeta carana teh ku cara ittiba ka ahli yakin. Kaharti kapelbah dinya nama, tapi masalahna kudu ka mana nianganana jeung di mana ayana jalma anu yakin. Aya teu ciri-cirina, aya nu nanya kitu. Bagus, pertanyaan bagus. Ngeunaan alamatul yakin nyaeta cirina jalma anu yakin. Simkuring meunang katerangan ti Tuan Syekh Junun Al-Misri teu kasauran anjeunna, cirina jalma yakin teh nyaeta kahiji an-nador ilallah fi kulli syai'in. Mun manehna mandang kana sadaya perkara, kana perkara naon wae nu maujud di ieu alam dunya, mangka mandangna bikuatil iman, make kakuatan iman, sahingga teu aya nu katingali dina satiap perkara nu ditingali ku manehna salianti Gusti Allah. Ari ningali Gusti Allah teh hartina lain ningali datna, tapi nu katingali ku manehna teh tanda-tanda keagunganana, tanda-tanda kakuasaanana melulu. Jadi ningali perkara naon wae nu katingali ku manehna mah kaagungan-kaagungan Gusti Allah, kakuasaan-kakuasaan Gusti Allah. Muncul bahasa Al-Quran mah fa'aina matuwalu pasamma wajhullah, kemana wae anjeun yang hareup mangka anjeun yang hareupan wajah Allah. Ari hartina wajah Allah teh eta bahasa metafora, bahasa majas, hartina la maujuda illallah. Kusabab dina pandangan eta jalma teh aya nu salianti Allah, mangka muncul adab kehambaanana.
Kumaha adabna jalma nu kenyang harupan pangeran? Di antarana nyaeta tawadu. Ciri nu kadua waruju ilaihi fi kulli amrin. Manehna balik ka Gusti Allah dina sakabeh urusan. Dina urusan sehat, dina urusan gering, dina urusan sempit, dina urusan lapang, dina urusan sulit, dina urusan gampang, dina urusan nikmat, dina urusan bala, dina urusan untung, dina urusan rugi, rek dina urusan naon bae manehna balikna ka Gusti Allah. Sabab manehna geus yakin yen sakabeh urusan teh asalna ti Gusti Allah. Sabab manehna geus yakin teu aya nu ngersakeun salian ti Gusti Allah. Sabab manehna geus yakin sadaya perkara teu kaluar tina kodok jeung kodarna Gusti Allah. Akibat tina kayakinanana, akibat tina kasadaranana yen sakabeh perkara teh asalna ti Gusti Allah, manehna ge sadar yen dirina ge nu harepanana eta perkara teh asalna mati Gusti Allah. Mangka dina sakabeh urusan manehna balik ka Gusti Allah. Hartina moal kaluar tina hati jalma anu yakin salian ti ridho jeung syukur ka Gusti Allah dina naon wae urusan nu disanghareupan ku manehna. Tara berkeluh kesah, tara aral subaha, tara ngarasula, tara maido. Mun untung alhamdulillah hatur nuhun ya Allah parantos ngajantenkeun ka diri abdi ladang pikeun bersyukur. Mun rugi alhamdulillah ya Allah parantos ngajantenkeun ka diri abdi ladang pikeun abdi sabar. Yang harapan perkara naon wae di mana wae iraha wae manehna ridho sabab manehna yakin sakabeh perkara nu disangharepkeun ka dirinya eta teh ujian ti Gusti Allah, eta teh pepeling ti Gusti Allah, eta teh karunia ti Gusti Allah. Untung atau rugi atau sabab sakabeh perkara jadi wasilah pikeun dirina pikeun beuki ngadeukeutkeun ka anjeunna. Ciri nu katilu wal isti'anah ala kulli hal, nyuprih pitung ka Gusti Allah dina sakabeh urusan. Artina jalma nu yakin mah tara tatagenan ka makhluk, tara tatagenan kana dirina, tara tatagenan kana akalna, tara tatagenan kana ilmuna, tara tatagenan kana nafsuna, tara tatagenan ka guruna, tara tatagenan ka baturna. Ari tatagenan teh ngandalkeun atuh. Jadi tara nyerahkeun dirina salianti ka Gusti Allah. Ari teu ngandalkeun teh hartina lain tara make, lain tara berhubungan. Tapi dina makena, dina berhubunganana dibarengan ku doa, ku tawakal jeung sumrah diri ka Gusti Allah. Muncul keterangan dina Quran mah wa upawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad.